drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kieu ai usum hujan teh meni sok loba jukutnya. Mama Neng. Har, kunaon cenah Haji Burung teh jual asuk bae ka ieu mah. Teh cager sugan mah. Bener bu, Mangga aya naonnya? ninggal ibu Haji teh ya apa nu jemilarian? Oh, teh ninggal. Omongan atuh bu air gitu mah. Pantesan we Haji Burung teh lompat demerin di udang-udang koperasi. Sok aya wae ari Haji Burungnya. Mama Neng, mana rajin ya teh? Ieu mah lain rajin Bu Erna, tambah kesel we ieu mah ngordan jukut. Oh, kitu eta teh Mama Neng. Tumben Bu Erna mulang sekolah teh lewat dieu, biasa lagi langsung ka imah. Ai naon eta informasi terbaru? Ieu mah Mama Neng, hoream we balik ka imah ya teh. Har, nah kitu eta teh Bu Erna. Apaan di imah Bu Erna teh mitoha tuh Mama Neng. Meni lieur eta mah Bu Erna ngabandunganna. Meni loba omong. Anu mana mitoha Bu Erna asa cenempo Mama Neng mah? Eta inu si Usep. Nah, tuh Bu Erna inu si Usep mah nya inu si Tatang hari teh ngan eta anu mana mitoha teh can pernah ninggal soal Mama Neng mah. Pokoknya mah tidak menyenangkan Mama Neng bentukanna oge. Aduh, kami mitoha sorangan kuat ngomong kitu Bu Erna. Tuh dah kumahanya Mama Neng. Mama Neng curhat dong. Iya dong. Nih dia Mama Dedeh wae. Curhat dong atuh Bu Erna. Jadi kieu nya Mama Neng. Bu Erna teh bingung di imah dua anjing mitoha teh. Bingung kunaon Bu Erna? Heueuh Mama Neng eta asa serba salah Bu Erna tehnya eta. Ai masaknya di imah teh sok dicarekan cenah. Ini babaca kieu urut masak teh ditante cenah. Ari teu masak ngomong cenah. Nah meni dahar-daharan acan. Cenah tuh Erna kamu teh udah rumah tangga cenah. Kudu masak nih lieur pokona we Mama Neng. Tuh lieur kitu mah Bu Erna. Pere we ucing jukut lah meni loba huntu goblok mitoha teh. Nya eta Mama Neng kadon beuki we pi omongeun lamun kitu mah. Mitoha Bu Erna mah kangertian ka Bu Erna teh. Apaan Bu Erna mah atuh wanita karirnya hayang teh kitu balik sekolah teh reureuh heula ieu mah nya teu kaop ningali Bu Erna cicing di titah itu di titah ieu lieur Bu Erna mah. Har menipi omongan kitu geuning mitoha teh Bu Erna. Heueuh nya eta kitu Mama Neng. Tapi mun aya si Usep mah nya bager ka Bu Erna teh. Tapi lamun eta si Usep jadi lene lampir eta Mama Neng. Nah bisa gitu eta teh Bu Erna. Apa si Usep mah ngabela tuh ka Bu Erna. Jadi mitoha teh sieun. Lamun mah kitu teh we Mama Neng. Tidak bisa Bu Erna mah. Erna, koe iki yo mulai sekolah timbang mulai rumah, koe malah gosip toh. Saha eta Bu Erna? Eta mitoha Bu Erna teh Mama Neng. Oh, eta mitoha Bu Erna teh ni asa pang aing nanya. Mulai. Koe iki yo malah gosip. Ora eneng kerjaane. Masak. Ence Doro Ayu. Mak Neng, Bu Erna balik kalanya. Itu biasa neng lampir geruan. Enggak. Nya Bu Erna. Untung wae Mama Neng mah boga salah kitu yatim piatu. Jadi pan teu boga mitoha. Mama Neng, aya keneh henteu koperasi teh. Har, aya keneh di dieu geuning. Aya keneh henteu ieu teh Mama Neng. Geus eueuh tadi ngalewat. Oh, geus eueuh. Nya geus atuhnya. Ibu Haji dek balik kala. Mangga Mama Neng. Mana Bu Hajinya? Oh itu, Bu Haji. Har, aya keneh geuning. Bu Haji mau kemana? Meni nu balik warga di dieu nya. Meni bosan banget. Tinggal di sini mah gak ada kegiatan. Shopping gitu. Tapi gak ada uangnya. Rata kudu kumaha ya? Jalan-jalan aja siapa tahu ada duda kaya yang nyantol sama Ratna. Kumaha cenanya ieu teh kadar teh nu ngadata manya anu beunghar menang bansos anu miskin geura teu meunang naon. Aduh, kemana ya ini teh nyari duda kayanya? Ini di sini mah miskin semua. Itu ada Pak RT. Lumayan lah daripada nggak ada. Aduh. Har, kunaon eta teh jeung anu prek dedinya, Cek? Aduh, Ratna jatuh. Mending nyari. Moal benang di ubaran. Cengkat atuh, Cek, lain ngagoler dedinya. Sakit Pak RT. Pak RT nggak mau ngebantuin Ratna. Duh, kumaha nya? Ini Ratna sakit banget. Nggak bisa bangun ya kayaknya. Rungkan. Ente-entean. Aduh, bubuk Imas geuning euy, kabur bisi cemburuan. Sakit banget.
Aduh, bugah nyalira we nya, Cek. Ya Pak RT nuju sibuk nguruskan bansos. Enggak. Pak RT, kenapa sih malah ninggalin Ratna? Gagal we ini mah modusnya. Karena on didinya tol. Apa sih tol? Gak sopan banget. Sopan banget deh. Apa itu bajunya totol. Kumaha sih? Tol. Pasti gara-gara si Nyingsel lima Pak RT pergi. Berisik loh. Kunaonnya si totol? Ambek-ambekan gitu. Bisulnya pepes merenya. Dibalik bisa nyerangin teh nya. Ini baru buki wah. Nya. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Bunda. Nya. Nuri Mas. Mas melo mah dia nya. Nah, itu tumbinan mau di dieu Mas. Apa biasa nage di Mama Neng? Nya. Apa nek sekolah mi HP tuh Bunda? Di ditu mah kayak udah jahitkeun. Nya. Mau ke mana gitu Mas? Apa nih Mas ada KKUA Bunda? Manya. Dek naon kakak UA Mas. Dek nguruskan berkas jangan kawin jeung Pak RT. Lain tuh Bunda, Mas mah dek ieu, dek meuli takjil KKUA teh. Apa di ditu mah anu dagang boba, Mas teh dek masaan gitu boba teh. Nah, kumaha rasana? Manya. Manya teh kawin Mas. Ada boba teh naon? Boba teh ieu geuning Bunda. Minuman, tapi aya anu hidung-hidungan gitu juga tai domba. Padahal mah loba Mas di sawah anu asli. Manya. Lain nu kitu atuh Bunda di sawah mah eta mah nu aslina. Kalau mun Mas ngadar nu kitu ke, Mas pingsan kumaha ulah gotong ke. Apaan Pak RT atuh Mas? Kata diberen pas buatan. Gitu. Oke nya Bunda. Beren teh romantis kita lah diberi nafas buatan ya Mas teh. Jika di film Indosiar, film ajab. Ayatnya di film ajab pokoknya mah di film-film gitunya. Nih, tapi kita puasanya teu meunang. Oh, nya Mas teu meunang. Apaan can muhrim? Lain eta tuh Bunda. Nih, apa? Lamun bulan puasa mah nya sok bau sungut. Kita mun Mas diberi nafas buatan, gitu. Bau kumaha kayak Mas? Jadi pingsan atau pingsannya 2 kali. Terbalik bisa tuh Bunda mah. Baliknya, nyampe seseuhan. Bolong tapi kayaknya nyampe, mangga. Nya Mas, aya wae si Mas mah. Nya. Geus naon Mas mana teh si Bunda? Teu kudu naon. Har itu si waduk ku aing tanyana naon, jawaban naon. Bunda, geus naon si Mas teh dieu? Nya, geus mepopoean bieu teh si Mas sama Neng. Tumben eta moe di dieu Bunda, biasana ge di ditu si Mas mah. Apaan si Imas teh dek KUA Mak Neng? Har, dek kawin si Mas teh Bunda. Manya. Lain Mak Neng, si Imas teh dek meuli takjil eta anu hareupeun KUA. Jadi we ieu dipihapekeun popoeana teh ka Bunda be anu ngajahitan. Oh, panyata dek kawin si Imas teh Bunda. Keunyeun ranginang ieu teh. Heuh Mak Neng, apa dek lebaran ieu teh jadi Bunda teh nyieun ranginang. Ayo Mak Neng geus juan-juan can. Acan Bunda, apaan ka dieu teh atuh rek minta ka Bunda ieu teh ranginang? Manya. Nya aneh teh Mak Neng. Hore atuh Bunda meni serius wae atuh teh. Ngan ieu bawa ke tanti mana ieu nyeun ranginang? Biasa we Mak Neng, dina sabah apaan aya pencairan eta teh. Jadi Bunda dibere ketan. 2 karung. Aduh, meni loba-loba teh nya teh Bunda. Apaan eta mah nasabah setia Mak Neng Maknya. Nyaurkeun oge 15 juta, eta mah teh saya mayar Bang Emok nage. Oh, gitu. Mama Neng apaan eta mah nasabah prioritas. Maknya. Mama Ning. Keur naon? Har, eta Haji Burung gugubug naon? Keur naon ya teh Bunda? Keur nyieun ranginang, meni rajin pisannya ya ibu-ibu miskin datang ka beuli meureun aya meuli mahnya. Maknya, sakitu Ibu Haji mah kabatur teh. Atuh da kumahanya Bunda, Ibu Haji mah lain deuk sombong ieu teh. Karek meuli kompor anyar. Oh, nu nanya bareng oge mahal ya teh Mamah Neng. Moal mampu Mamah Neng mah meulina oge. Heeh, moal mampu Mamah Neng mah ada Bu Haji nu paling mampu mah. Manya. Emang eta sabaraha kitu Bu Haji harga komporna? Mal beja-beja Bunda bisi reuas engke ngadenge hargana. Meni kaos heueuh wae eta teh Sabaraha eta teh Bu Haji? Bunda meni kabita kitu hayang meuli. Tong hayang sarua Bunda. Moal cocok jeung Bunda mah ieu mah komporna ge alus. Nah, tinggal ngomong ge meni hararese eta teh. Ku Ibu Haji bejaannya ieu hargana. Hargana teh 500.000. Maknya, aya teh sabaraha Ibu Haji? Harusnya kitu mah atuh Bunda oge mampu. Mampuna kredit meureun Bunda mahnya. Ari Ibu Haji mahnya ieu teh mesena teh cash ieu teh make duit. Nya heueuh atuh make duit mah nya make daun eta teh. Nya geus atuh Bunda Ibu Haji mah ieu deuk ka imah si Popon. Dek naon Bu Haji?
nyedek pamer we atuh bunda karunya si Popon bisi hayang ninggali kompor mahal mararangga mangga mah ning. Dasar eta mah haji burung ah. Maknya Bener gitu eta teh Mama Neng, harga kompor Bu Haji teh 500.000. Nya teuing atuh bunda ada Mama Neng mah teh dagang kompor bayarna oge. Geus sah Mama Neng balik heula nya, mangga. nya Mama Neng. Neng aya kamu libur sekolah deh kemana? Jika nama tak kemana-mana sih, Min. Adik kamu udah kemana? Ya moal ka mana-mana oge sih, Neng. Iya, padahal kamu loba duit, Min. Bisa jalan-jalan. Ya udah tuh hoream Neng, ada sorangan mah. Ajak Neng, we, Min. Tapi ku kamu ongkosan, terus jajanan. Ah, kamu gitu mah beki hoream dia. Neng nanti aku nginep di rumah kamu ya. Ih, tumben kamu, Min. Kamu pasti sianya di imah sorangan aya juri. Lain ih kamu teh mini, aku teh pengen ada yang temenin gitu, bosan sendirian terus. Tuh, cek Neng ge naon pas mau Uyun jeung si Ica diusir teh, ku kamu tampung. Jadi kamu teh di imah teh aya batur, Min. Haneuteun ke teh. Ah mini embung ngurus batur, aku ge urusan kene. Padahal kamu membantu orang yang membutuhkan ya, Min. Pahalana teh gede. Ari embung kamu teh meni maksa deh. Berjing si Ica mah iya tara mandi. Jasmine tong gitu aja kamu keur puasa ieu teh. Iya lupa astagfirullahaladzim. Kamu sih juga ngomong si Ica. Ada apa ini teh? Tuh kan si Icana datang, Min. Pantesan ya bau knalpot racing. Jasmine nih kamu teh. Kalian lagi apa? Lagi ngomongin Ica ya? Enggak, Ica, ya malah ngomongin Ica kamu, ya mah ngomongin Ica Celau anu jogetna kayak. Ah, gitu pokoknya mah Ica bisa. Oh gitu. Ya udah tuh Ica pulang duluan ya. Tuh kan Neng, bukan knalpot racing, kamu ikat tambah ku kapanasan ih. Adik kamu Jasmine tong gitu ka batur teh. Ica, kade gara Ica. Apa Neng? Iya cek si Jasmine kade cenah, Ca. Neng ini aja ngeruan si Ica. Bae weh, meh kamu ngambean bau knalpot racing. Bye. Neng ih, Jasmine ada apa ya? Nggak apa-apa Ica, nggak ada apa-apa. Jasmine, kamu hamil. Astagfirullahaladzim, kamu terkena pergaulan bebas. Ya, kamu sih jeung hamil segala. Kamu tak bawa knalpot racing, nih terkuat ih. Heeh, gitu Ica bawa knalpot racing. Ica, ih, bebek kata ngantepkeun. Ada teh jelema teh bener. Manya anu beunghar menang bansos anu miskin. Ya mas mah milu di dia, milu mah di dia. Apaan? Tuh kayak lagi. Apaan nek sekalian mah apa bunda? Jadi itu mah. Mama Neng. Ah, bekipi omongan we Mama Neng. Nah sih Neng. Ah, bekipi omongan we Mama Neng. 2, 3. Buka cadar mah Aisyah. Gini ada. 2, 3. Ninggal Bu Haji tuh? Hah? Ninggal Bu Haji? Hah? Ninggal Bu Haji tuh? Buka maskernya tuh. Nah. Ninggal Bu Haji tuh? Cing tinggal eta. Kamu terkena pergaulan bebas. Dok. Astagfirullahaladzim. Oh gitu Ica bawa knalpot racing.